Aya naon nelpon? Kangen. Ih, itu tapi udah saeutik. Aduh. Tadi teh kerja babaturan, karunya ditinggalkeun ieu teh euy. Keur naon? Ah, biasa we ngopi. Ini naon? Maka ngopi-ngopi. Pan butuh inspirasi ngopi teh. Ieu rek nanya, Sok nanya naon. ieu teh hubungan teh dibawa ka mana? Nya pasti ka jenjang anu serius, tapi kan meureunnan teh kudu milarian lah modal kanggo nikahna, ngalamar ningna. Kan urang teh nya entos bobogohan teh salami 7 tahun sok. Kudu aya kepastian atuh ulah kumaha sih kudu aya kepastian jeung anak batur teh atuh pan di lain-lain ge neng teh budak batur meureun lain budak papa didinya. Nya kan geuningan basa teh ge ngadamel sareng naon ya ngadamel lamaran terus ngalamar damel kemana-mana ge pan geuningan teh acan ditampi-tampi wae. Nya atuh macul-macul kumaha we kumpulkeun. Tapi neng siap tuh lamun ibu jauh menatang Ya bima siap-siap wae atuh masalah naon bae. neng bisa jaga hati mah dengan nah tuh mah kurang kali dua yuk kamu. Ari neng Naon ari? bang Tidak ama meni hayang siga di film India. apa anu dasra orang Kumaha nyeri? Maafnya. Salah. Tadi teh kan biar teh istri babu betulannya, bawa bapak ku atas. jalan Naon di kala-kala? bro naik neng bro Tiga dong. heeh Kenapa nanti saya pan capek sok resep ya lain orang yang curhat biasa euy sok kamari ning urang nelpon ditelepon awe urang ning tah si awe urang teh minta kepastian nih hayang dikawin kurang deh yang nanti urang dek gawe ke mana itu? merantau ke mana we keluar kota yang penting mah urang nyawa balik mawa duit gede bisa ngawin si eta awe urang. Oh, iraha eta rencana berangkatna. Insyaallah sore ayeuna jas urang indit sore. Bagi dulu jasnya urang indit lah gawe euy. Hati-hati ke di jalan. Siap di sana. Ayo matur nya. Ya, assalamualaikum jas. Salam. Gitu teh perjuangan si bapak. kan tak ladang parkiran aya meureunna. Aya nama parkiran teh sepi. Kamari geus tinggal rame. Kamari keur menang 5 juta. Oh no. Main tanah naon atuh. Jual jam atuh lah ngopi lah. Malaku atuh til. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku jamnya bari kita putar. Oh, mangga. Sana kowe bari ngobrol. Mana? Ngobrol helas. Coba bodoh. Neng, sesuai jeung janji apa naik ngawin neng? Naik merantau gawe. Mana? Neng ngan pesan ala. Ngapain? Coba. Milik mah pas kita jalan. Insyaallah pas pulang aya rezeki pas kita pulang. Ngawin neng. Yakin. Yakin Bisa dapat janji. Yakin janjian.
Neng jadi pasti bakal ngelupa. Asal Neng setia. Apapun yang terjadi, hadiah buat Neng selamanya. Oke. Oh, ditinggal ka bobohna. Iya, banding boy. Waduh, boga urang teh gawe cenah model teh. Udah kurang pan kepaksa tak kawin. Aing ngarudet atuh jadi urang teh kumaha LDR. Kumaha emang euy? Teuing kayak ngelantau. Yang kumaha? Ieu teman kita ieu. Kerepehan itu. Wes sabar we, sabar da keke balik deui meureun ka dieu. Ya, Gila. sabar ya. Udah setiap perpisahan masih ada pertemuan. Ah, dengek. Gitu, Ina? Nya atuh. Kumaha mun balik silangan. Wah, amit teuing. Balik dulu. Buru bawa balik mah bener. Sayang. Yang ih, Kemana wae? Dia tuh. Sayang, aku kangen euy. Enggak ah, itu enggak ada airnya. Ih, aku ket teh baloho kamu teh. Sayang, aku cinta mati. Oh no. Sayang, kamu udah mandi belum? Ya udah atuh aya Kok bau? Ih, kagak bau biar diuk di dinya teh naon dina tai hayam. Wah, lain temen tai haya. Hah? Biar ini hayam. Awe nu kurang dipuja-puja, dibangga-bangga, nu janjina bakal setia. Di saat urang keur gawe jauh teh kieu meureun kelakuan. Urang bebelaan kumaha? Merantau demi kepastian manehna nu hayang kawin. Ya Allah, ya Robbi. Sabar.